emang kumaha kitu heuh cek manehan kula mah ieu lain kuna naon nu dideuleu teh abah maneh nu dideuleu teh guru geus teu neuleuna naon boga kayakinan guru teh diijabah doana geus teu naon deuk naon tadek naon ieu mah ti guru boga kayakinan kos kitu alhamdulillah salamat mana neuleuna saha Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna jadi kudu tata cara thariqahna mimiti tauhidna heula awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon sifat 20 nu mantep heula saenggeusna sifat 20 nu wajib ka Allah nu mustahil ka Allah nu jaiz ka Allah geus mantap wari kakarak ngaji leuwih jero deui tentang tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Di dinya ke bakal digambar ku ahli thariqah mah. Di awak urang teh aya lelembutan, aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhbar, latifatul lapas, latifatul qalb. Anu dina Al-Qur'an dijelaskeun aya alamul amri jeung alamul khalqi seperti etalah dina ilmu thariqah ieu mah sakadar ulah totorekatan mun dibere ge can meujeuna mah ulah alhamdulillah di Tangerang Pak Bupati loba thariqah tapi laporan ka simkuring diulah aman sebab loba thariqah nu miku masa sih negara di pamarentah anak buah Bupati Zaki norekat haju korupsi pan ke jadi wali tukang korupsi masa sih teu bagus aya deui nu norekat dagang limbah manya wali dagang limbah nah ieu kan teu bagus ye nah aya tukang ceramah masa make DP akan teu bagus laila para jamaah kaum muslimin akidahna heula kudu dimantapkeun ka Gusti Allah fikihna kudu dimantapkeun ka Gusti Allah karak nah aya deui jelema dibere ku guruna ngan guruna lantaran geus wali hebat percaya murid ka guru lamun guruna geus saleh guruna geus jadi waliun min auliyaillah murid percaya kajen ku kumaha ge aya hiji jelema neuk ka kota bebeja ka guruna waalaikum musen ka mana sia neuk ka kota cenah aju kok bebeja kula ngawa motor tapi teu boga STNK supaya aman ku polisi oh cek guruna ieu bae ye nya mun aya polisi ieu pikeun oh nu ngasupkeun nya teu dideuleu deui langsung naik motor pede jasa ta muridna percaya ka kiai lah kan ya Allah aya polisi sarua bae tapi lain polisi Kapolres di lain langsung nyanet eureun atuh kumaha surat langsung dibikin ini kebenaran barang di dalam majmu syarif surat majmu syarif cek polisi ini mah majmu syarif cek lah ini di sini berbagai surat ada Yasin ada Rahman ada Tabarok ada ya lebih lengkap ini Pak ini dari guru saya polisi bingung gitu dari kos kieu cek udah SIM aja dah SIM dah udah surat mah biarin dah SIM bikin kuncinya SIM nah barang di dalam fotona beda di dalam deui jeung foto ini kok beda apanya Pak ini foto SIM apa wajah kamu kok beda ini bukan SIM kamu ya bukan Pak dapat minjem atuh SIM mah jangan minjem harus punya pribadi wah yang dipinjemin aja nggak bingung kok Bapak bingung cak polisi ya udah jalan aing puyang cenah manggih nu kos kieu mah ye wah yang berangkat cenah balik ditanya ku guru aku mah selamat guru nah iyalah guruna wali nyalametkeun membuat gerogi polisi tapi coba-coba orang minta cai ke Haji Mamin tangkap polisi jeung Haji Mamina ditangkap bahaya ieu mata ulah sambarangan kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah thariqah adalah suatu jalan untuk menuju wusul ilallah tanpa thariqah jarang walaupun aya nu dimurad ku Gusti Allah dengan cara-cara berthariqah intina adalah berzikir ka Gusti Allah
zikir Quran, zikir tasbih, zikir hamdalah, zikir takbir, tetapi aya nu khusus zikirna kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah runtuh kabeh. La ilaha illallah pangeran anu hak diwajib, nu wajib disembah, nu hak wajib disembah kecuali Allah. Lamun Allah geus dipangeranan berarti maha pencipta. Nyiptakeun langit jeung bumi berarti eueuh nu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah. Maha pencipta manusia. Moal aya nu bisa nyiptakeun manusia zahiran wa batinan kecuali Allah. Anu nyiptakeun sehat jeung gering, eueuh nu bisa nyiptakeun sehat kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun gering kecuali Allah. Eueuh nu bisa ngahasilkeun kecuali Allah. Eueuh anu bisa ngamadaratkeun kecuali Allah. Nu ngamangpaatkeun, nu ngamadaratkeun kecuali Allah. Jeung eueuh nu bisa ngasupkeun ka sorga, ja sorgana ge nu Allah kecuali Allah. Eueuh nu asup ka neraka kecuali ku Allah, ka neraka jeung ka sorgana ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantak eueuh hiji zikir nu paling nyalametkeun min azabil qabri, tibatan tina siksa kubur, min la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah, cuman make guru minimal secara umum ba'da salat 3 talqin zikir la ilaha illallah 3 kali ba'da salat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adapun kadituna engke mungkin Qadiriyah, mungkin Naksabandiyah, Qadiriyah wa Naksabandiyah, Satoriyah, Khalidiyah, Naksabandiyah dan lain-lain sebagainya, terserah kumaha ente meunang ti guruna. Nu penting guru mursyid jeung ukur ku diri sorangan geus mejehna apa henteu. Sebab lamun geus ti guru kajen ku kumaha ge geus teu misleud. Aya hiji jelema muriang, kadang muriang bingung teh kieu maksudna ieu teh nu sok dipenta cai teh eueuh keur ka Mekah umroh nyanakan bingung. Ya Allah ya Rabbi, ieu neuk menta cai ka guru eueuh sedengkeun asal muriang ka guru, asal naon ka guru ieu eueuh. Akhirna datang bae ka dinya, aya anakna dokter anakna mah. Waalaikumsalam. Naon? Abah muriang ceukna teh. Aju anak-anak muriang aju biasana ka abah minta cai ceukna nya ge kula minta cai bae. Oh ya penyakitna naon eta anak? Panas ceukna rada eungap saeutik dibere ku nya lantaran dokter resep. Ya berarti ya panas, turun panas, napas berarti ya obat asma gitu ya. Udah tebus aja ya ini ke mana aja, ke apotik mana tebus. Ya dah. Nya terus bae ka imah. Nya namakan pikiranna mikiran bapana bae. Cek geus dikacaikeun. Jadi dikacaikeun. Tulisan anakna teh. Geus inum ya sakena teh obat di kiai diinum cager. Beunang saminggu beunang 3 poe datang ka dinya mau kotok, mau bakakak, Waalaikumsalam. Naon ieu? Kula bersyukur ieu sakumaha abahna be cenah ieu beuh mun di abahna sok dibere cai kadang-kadang dibere oret-oret ayat Quran dikacaikeun higa sarua nu kamari teh dikacaikeun cager anakna bingung jeung resep teh Pak sakieu ku resep dikacaikeun cager sakieu ya geus aing mun ceukna ieu sarua jeung aing belajar sakieu teh beneran menang saminggu si dokter eta muriang sarua muriangna panas jeung napas. Nah, aing nyieun resep sorangan dikacaikeun sakeuna teh. Sarua nya nyieun kana sorangan, aja dikacaikeun, diinum tambah parah. Sakeuna teh apa lain si itu cager aya aing teu. Jadi ditangkeun deui ka dieu itu si itu nu minta cai teh, letak ka dieu. Aing maneh kamari ieu dibere resep teh dikumahakeun, dikacaikeun. Aju diinumkeun, cager. Kok aing mah ieu penyakit nu akur jadi tambah parah. Emang kumaha kitu heuh? Cek manehan kula mah ieu lain kuna naon nu dideuleu teh abah maneh. Nu dideuleu teh guru. Geus teu neuleuna naon boga kayakinan guru teh diijabah doana.
geus teu naon deuk naon ieu ti guru boga keyakinan kos kitu alhamdulillah salamat. Maneh neuleuna saha? Nu di deuleu jakeun. Untung teu paeh geus ya. Tahilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jeung guru ahli Allah beda. Mantak urang kuari hayang jadi murid Tuan Syekh teh sakumaha tadi bukit turmudi dicaritakeun ieu Tuan Syekh teh ngabogaan buku nu sakitu samadal basor sapanteuleuh mata aya catatan muridna kieu dongengna teh menta ka Gusti Allah munajat supaya kula ieu diangkat darajat atawa dikumahakeun disalametkeun enggeus tapi cek Tuan Syekh ai kula mah geus teu hayang nu penting murid kula salamet murid kula hayang disalametkeun kasalametanna kumaha ulah aya hiji-hiji acan nu diasupkeun ka neraka geus atuh cek Gusti Allah catat dina bukuna sapangdeuleuh mata ente ulah nanyakeun di mana pabrikna leces ulah ieu lain buku kos kitu ya buku maknawi alhamdulillah dengan modal mahabbah bakal dicatat urang di buku eta kamahabahanana cara Pak Bupati mawa sapi ente bahkan nyokot sapi kan beda gubernur mawa JBG mawa ka dieu urang Pandeglang ge aya nu mawa ka dieu jeung berikutna eta ngaranna tanda mahabbah aya anu mahabbah mere aya nu mahabbah atuh nyokot kieu cenah aing mere kabeh deuk sanu ngadahar teu kumaha siapa eta urusanana tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dicatat di akhirat nanya Tuan Syekh ka malaikat Malik. Aya murid kula eueuh nyasab ka neraka. Coba periksa ke malaikat Malik. Eueuh cekna alhamdulillahirabbil alamin. Nyana cicing we kieu. Geus geura ka sorga atuh. Cek malaikat Malik, geus geura ka sorga. Moal. Emang kulan moal ka sorga kula mah lamun can anggeus si jelema ka neraka. Emang kumaha beusi anu nyasab murid kula. Masyaallah lamun urang boga bupati model kos kitu tah. Mantep jasa geus. Boga gubernur model kos kitu tanggung jawab terhadap rakyat teh mantep. Taulah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaekna. Boga presiden mantep seperti itu, mantep seperti kumaha ngomongna ieu. Mantep tah. Tanggung jawab terhadap rakyatna. Masya Allah. Geus lah ulah nyaritakeun politik. Capek nyaritakeun politik. Engke Habib Umar Montohar teh nyana ahlina teh. Nyana ge terlibat hutang bangun eta. Nah, iya begitu titah kasor ka neraka sorga moal waka. Ayeuna kena jajahoan heula kabeh ka neraka. Akhirna geus beres saparona geus aya 3 prapatna masih keneh nangtung di dinya keneh becek Tuan Syekh kajenting kaula dititah ka sorga moal daek moal dirobahkeun suku kaula uhariku kodami kula moal ngarobahkeun suku kaula dampal suku kaula di dieu selama jelema masih keneh can anggeus ka neraka beusi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun masyaallah. Etalah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan syafaatul uzma boga waliullah kutub auliya Tuan Syabdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna aya muridna nu tilok salat maot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir man nabiyuka Abdul Qadir wa ma kitabuka Abdul Qadir malaikat bingung Abdul Qadir kabeh ya Allah ya Rabb aya hamba Gusti mah uninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti siksa langsung disisa sia ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing col teh Tuan Abdul Qadir dina naonan ieu ieu ditanya Abdul Qadir deui ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu mata kedek disiksa ku aing bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui bejakeun ya Allah ya Rabb Abdul Qadir na aya ditanya man rabbuka Abdul Qadir kabeh man nabiyuka Abdul Qadir kan salah ya kumahakeun Gusti siksa nah sia aing mah malaikat jageuna tetep disiksa sia ku aing pamonggol ditaekeun galon cekel ku Tuan Syekh blak kadiekeun sia tapal kadiekeun
diramet ku Tuan Syekh Abdul Qadir sambarangan sia beja gede ka Gusti Allah beja gede ka Gusti Allah Gusti palu dicokot hai sia elehan amat atuh sia malaikat tanaga anak gede Masya Allah meureun make babacaan panjang aya babacaan bismillahirrahmanirrahim mali bejakeun ku aing sia ka sia nah ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun ieu tetep bae siksa oh jang nyiksa atuh kumahakeun bejakeun ieu mah pasek kitu pasek salat tilok naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir ge lain zikir dek dahar bae anu ti perbo pan ieu dahar rebo Kamis Jumat Sabtu datang ka Minggu waduh masalah sih ku cinta-cintana ka Tuan Syekh Abdul Qadir di imah teu masak daharna di dieu di papai unggal imah masalah nah ieu pasek jadi ieu pasek ieu kumaha ieu bejakeun ka Gusti Allah lamun memang ieu murid kaula pasek ilam yakun jayidan fa ana jayidun lamun murid kula salah murid kula teu bagus kula nu bagus ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah teu daekeun malaikat bung aing balik deui bong aing bejakeun lamun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir ka Gusti Allah ditutup ku aing sorga jeung neraka moal anu ka sorga moal anu ka neraka bejakeun ka Gusti Allah ambo teh sing ngomong nah ieu lamun diserap ku nu bodoh kan bahaya bahasa wali Allah anu kudu dicairkeun ku urang loba pisan bahasa-bahasa kutub anu dina wiridan ge kan kudu digurukeun ya tamkisa ya tamsya batusita ya batusna ya besar nah eta kan teu kaharti bahasa naon kudu digurukeun ieu teh bahasa saha nu kumaha seperti bahasa-bahasa anu tadi lamun urang nyaritakeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir ieu kan bahasa lain lalagan modal dina thariqah heulaan siki apa heulaan tangkal coba begitu Kangjeng Nabi Adam turun ke alam dunia ieu teh kan aya tatangkalan eta tatangkalan buah bae heulaanan heulaan siki buah apa heulaan tangkal heulaan siki apaan siki teh ditangkal heulaan tangkal atuh moal aya tangkal jalan mun siki atuh heulaan siki atuh pan siki teh ditangkal heulaan tangkal atuh pan tangkal teh meureunna nanti siki datang ka kiamat moal anggeus ya urusan naon eta mah urusan siki adalah roh urang urusan tangkal adalah awak urang jadi berarti bahasa wali mah aya siki di jero awak moal aya di mana dengan bahasa ada biji di dalam pohon moal aya masa siki di jero pohon aya ge siki di jero kadu eta mah aya ari siki di jero nah atawa siki di jero calana jelas eta mah mari teruskeun asuh sama ngareres jasa ieu pikiranana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah simkuring hanya sekadar macakeun silsilah bahagia aya masyayikh qadiriyah masyayikh naqsabandiyah masyayikh turuq di dia halal hadir perlu diketahui Syekh Syumi adalah ketua thariqah sadunya nya nya nama sering kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi perlu dikanyahokeun nu mantak henteu kudu terlalu diperhatikeun kukuman nu penting deuleu wajahna bae nu saat ieu dilimpahkeun ka Habib Lutfi ayeuna jadi ketua thariqah lain nasional tapi sadunya sebelumna ieu maka bahagia aya keanehan nyana dek balik malam Jumat kan di dieu dek balik ya nang sampai bandara cikula ka Pak Haji Agus coba Habib Syumi telepon supaya hadir di haul coba geus datang ke bandara makanya balik deui ka dieu lamun lain titah ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa Syekh Habib Umar lamun lain dicolek ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa jeung kula masa pira kula tuh Habib lain kiai lain itu makan Habib tapi kan jana darah raya kita ka dieu berarti kan aya nu noel ya Haji Habib Rojak ke ditowel tadi ku jahe nirilik ya ka dieu beda toelanana nya mah jurig mah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
tetegen tauhidna, tetegen fikihna, tetegen syariat, tetegen thariqah, tetegen hakikat. Aya syariat kitabna jelas, aya thariqah kitabna jelas, aya hakikat kitabna jelas, dengan guruna jelas. Mun kukula dicaritakeun tentang syariat jelas, fikih tama urusanana untuk tathhirul zahir, thariqah untuk tathhirul bawatin. Nah, lamun hakikat ieu adalah tahalli anu nimbulkeun kana ma'arif wal asrar. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Etalah ayatnya. Iraha deui waktu ke urang bahas tentang ayat eta sekaligus dengan ayat ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Nu dina Al-Qur'an yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mun kula jaritakeun seputar hikmah bakal resep lantaran hikmah lah malain ceramah modal kiai-kiai. Hikmah mah ceramahna dakwahna make hal. Iyalah iraha deui waktu disatukangan kula loba kiai-kiai ke urang dengekeun ieu mah mantepkeun soal fikih yakni syariat, mantepkeun nu berthariqah supaya istiqomah, mantepkeun di mana geus berhakikat. Nah, hampura simkuring, hampura keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah, terutama Abah simkuring, Ibu simkuring, jeung urang kabehan mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Sakitu bae, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.